Wilujeng sumping tina acara BUMDes Desa Gudang Kahuripan Lembang Kabupaten Bandung Barat dina program ngarekes kahirupan. Abdi ayeuna antos kasumpingan narasumber ti tokoh pemuda Gudang Kahuripan nyaeta Kang Mei Kartanegara. Sing kuring teh bade hoyong terang ieu teh. Si sejarah yang terang mah nganggo lampu kurung ya. Si sejarah Desa Gudang Kahuripan ti aduh tak apa tuh bro tak apa tak kumaha cenah muun saterang kami we naon anu aya di Gudang Kahuripan sejarah Gudang Kahuripan eta kapungkur cenah mah eta teh hasil pemekaran ti Desa Cikahuripan dimekarkeun jadi we Desa Gudang Kahuripan. nah kanggo eta mah kanggo sajarahna mun nu saterangkan di murnya Kang Bi nyalira linggih ti RW sabaraha? Abdi di RW 8 Oh, di Kampung Batu Reog. terus Ya, didinya RW 8 ti lahir. lahir Muhun Batu Reog tahun 80. Kanggo Batu Reog nyalira Kang Bi terang teu sejarahna nah dinamian Batu Reog. Aduh, tak apa Batu Reog. Teu terang. Tah, ai Lembang, kan Lembang ieu mah ai Lembang teh ngabersihkeun. Muhun. Jadi mendina pare mah menindung orang keur napi dina nyiru. Muhun. Nah, di Lembang teh tadi kita di Lembang teh tar kapanggil serahna teh Muhun. kakotorna teh dibikin eta sabab lamun geus ka Lembang mah kabuka eta KBT Sanesna bendungan Lembang teh lambung muhun itu ngadangu abi ngadangu ti oh tokoh-tokoh anu sanes mah janten si Lembang teh di bendungan anu kapungkurna ti bendungan Bandung di teh. Lembang bendungan eta ya bendungan Gaya Lembang mah di bahasa Sunda mah eta di Lembang itu di Lembang teh jadi kitu dibersihkan kapanggih we serahna teh kalau mun di rumah geus dilembangkeun bakal kapanggih we serahna teh cenah we kotorna mah tinggal beasna kali bodasna gitu. Kali Gudang Kahuripan kali gudang teh tempat penyimpanan tempat segala aya namun beak di ruang tamu pasti lompatna ka gudang sebab di gudang mah segala aya meureun disebut teh kitu. Terus kahuripan urip teh nyata anu nyambung kana hirup lamun urang teh urip pengawasanna kahirupan hirup jeung urip eta teh hirup sareng urip teh benten pengartosan kami pami urip pami hirup hirup leungeun hirup leungeun hirup uripna teh rasana enak panon panon hirup nya hirup kan namun urip aya awasna lamun aya panonan hirup tapi teu awas uripna nolong aya panonan tapi nempo si rasana mah gaduh keneh uripna geus teu aya ceuli aya ceuli hirup tapi itu bisa ngadenge uripna eueuh berarti
hirup jeung urip teh kudu salawasna rujuk barengan. Eta mah mung secara ieu na meureunnya teorina Secara simpel muhun, tapi si sejarah nama Kang Mei meureun abi dangu teh yen si gudang kahuripan teh tilas gudang gudang batu, gudang saur aki abdi we nya ieu mah si gudang kahuripan teh tilas nyimpen laras tilas gudang nama tilas gudang nyimpen pare cenah nu itu kumaha menurut Kang Mei ya. Ayo menurut abdi mah penilaian nu nembe Nuhun. nya laras pisan. Ya, mulanya sesuai gitu nya. Ngaranna gudang kan tempat gitu. Iya. Tempat nyimpen tah ai kahuripan mah kan pemekaran, tici kahuripan. Jadi dicopot ngaranna Nuhun, da gudang. Nah, kahuripan dicopot ka gudang, di gudang kahuripan. Si kahuripan ari ci teh tempat. Kahuripan teh urip. Jadi kahuripan teh tempatnya di dieu. Kampung ci kahuripan. Jadi ci teh tempat. Si kalong tempat kalong. Si beureum tempat beureum. Nuhun. Gitu. Jadi lain ci cai. Nuhun. Ci teh tempat artina teh. Cai. Sana ci ieu mah. Ci teh tempat lain cai. Ci teh lain cai. No, hartosna teh selama ieu teh orang Sunda teh. Ya, cara Sunda nya mah kumaha pamendak kan. Secara pamendak abdi ci teh tempat lain cai. Ya cai mah boga ngaran sarana. Nuhun. Model cai kahuripan, cai kopi, cai teh, cai susu. KBG dibawa cai mah. Tapi lamun ci, memang geus hubungan jeung tempat. Ka pertanyaan salajengna teh kieu Kang Mei, perjuangan si mendirikan BUMDes ieu di masyarakat boh warga kumaha ieu teh aya meureun pro kontra nama sesah sareng ieu nama Perjuangan dina ngajarikeun BUMDes salami ieu mah teh aya dina pro jeung kontra. Nuhun. Dan berarti kan eta mah hal sudah biasa. Pro dan kontra mah Terus bagian hirup dan itu diambil besar. Namun begitu teh makan mal kecil orang teh kuat di dana. Terus apa bae eta meureun orang teh kecil kuat. Buat menghadapi kenyataan. Itu Kang Wawan, Kang Salah, Kang Awan. Sajauh ieu Kang Mei si perjuangan Kang Mei ku masyarakat teh khususna ku abdi pribados dina kamari ayana milang kala katinggal meureun. Abi pembagian anu pro na kitu da aya wae meureun pro kontra mah saur Kang Mei oge nu tadi. Nah, ai ku abi pribados mah tos katinggal yen aya si BUMDes teh kumanten abi ditaroskeun ku rorompok anu di Kang Mei mah kan atos aya pengalaman lah dina umur oge. Cara ngabugahkeun reng-rengan anu sanes nu hoyong lebat Karang Taruna kumaha? ku aya nama zaman ayeuna. Urang cara ngalebetkeun Karang Taruna ulah nungguan. Jadi kudu dijemput. Karena teh jemput bola.